Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Ki Rizkyta Febriana di kelas 12 bahasa. Di dia abdi bade mintonkeun monolog nu judulna Rengganis. Sora kendang diiring tabur bentang, lir angin diraksukan sora suling. Rengganis eta sebutan kuring. Kagelisan kuring dipuja-puji, angguasa lalaki eta has kuring. Padahal lain kuring nu ngagoda, lain kuring nu nawar diri, lain kuring. Haluangna sinden, petikan kacapi ditutur ku salendang ngiket diri. Kuring nari nuturkan irama, kuring nari sabab eta nu diresep ku kuring. Tapi batur tinggalna lain, tingali si eta dadaikanana digawe peting. Gelis nu gelisna tapi dimanfaatkan teu bener. Gitu cepat tuh. Tapi manehna teu apal kuring jiga kieu sengsara. Disebut penguasa lalaki, lain kuring nu nguasana laki. Tapi manehna lalaki brengsek anu nggoda. Nu hilap manehna nu boga nafsu manehna. Kuring saukur nari sabab nari karesep kuring. Kuring lahir di dieu, kuring tinggal di dieu, tapi kuring diasingkeun di dieu. Baheula leutik kuring dirojong ku bapa kuring miluan nari di sanggar. Tapi ka kuring bisa ayeuna berdiri sorangan. Bapa kuring oge mengenalkan panggung ka kuring. Tapi ayeuna bapa kuring teu aku kuring anakna. Kuring diasingkeun di imah kuring sorangan. Unggal balik manggung kuring diantep. Jika baheula nu disambut ditanyaan. Imah sorangan padahal. Tapi kuring ngarasa tamu. Kuring teh jaman nu ngasa ukur numpang di imah batur. Batur teu apal kuring sengsara. Batur apalna kuring foya-foya ku ngeunahna kahirupan kuring. Kuring benghar, kuring gelis, kuring boga imah gedong. Tapi itu lain kekayaan kuring. Kuring ngerasa miskin sabab kuring teu boga asih. Nu kuduna urang menangkeun. Kuring hayang jiga baheula hirup bisa pinuh cinta. Jika baheula kuring diaku, diurus jika budak sejen. Kuring capek hirup jika kieu. Ami karesep kuring anu moal mungkin ditinggalkan ku kuring. Lantaran ieu pagawean kuring anu ngajadikeun kuring jalma. Jangan lupa sebutan anak.